Dulu. Eta naonana? Kebetulan wes ya. Kumaha mun nyeureud? Amekeun ke. Wah, beres. Gusti. Loh, Teu sangka urang anyog jeung kebon cikur. loh. Hihi kebon cikur cenah. Kucap ieu ceu geuning. La ilaha illallah makhluk teh geuning. Aduh, jin kafir jigana. Jangan teh garing. Maneh jin kafir mah. Eta ku araraneh bebeungetan. Araraneh teh ieu dunya aduh. Oh, asa teu umum. Asa teu umum eta bebeungetan pika kitu. Lain buatan alom. Ngarasana teh KCP mun aja. Pada manehna leuwih teh akang. Kade ulah diheureuyan kade Kade ah nu kitu. bisi nyiwit. Bisi ngetrok. Aya nu kitu aya ngaranan. Nah aya atuh naon ngaranna? Sarua. Alien nya. Nah alien jauh-jauh teh sarua jeung siling bisa ngomong bisa nyambung. Bulan alien mah. Ai kadaharanana sarua jeung aing. Atawa sarua jeung au kroto. Ai di dinya naon? Aing mah kadaharanana atuh ngamenak aing ngapindang baneng. Oh, bilang badan. Berkualitas bergizi aing mah sangu nu pulen. Ulu bulan jeung gorengan. Sia mah paling oge ti kotok. Lain eta kahina akan menjadi Awak perkiraan kabatur itu bener. Halus perkiraan anaknya. putih kota. Pada tahu Mun manehna teh nguning garing. bisa jadi. Daun, maneh kahakananana bejakeun aing mah kejo pulen. Tidak bulan. Lamun dina kandaraan mah aing mah truk. Aing kuring sia mah teu gableng mobil. Ayang dari mereka Lamun dina imah dewek mah hotel. Hotel. Hari aing kaciringan. Setan. oh aing jalan ku batur mung Lamun dina baju aing mah jas. aduh Hari aing 13 baju. Nia jadi make. Mau. oh ngalawan Hei. Ngaranna saha sampean? Tangeran mana? Mau dibejakeun sieun di puasaan. Cenang gatuh. ulah akang mah cantik bisa dipalet Aya teh tukang. Sieun di pelet. Emangna aing teh bogoh ka sia? Kebenangan diri. Aing boga gerayu lipersetif gede teh. doh Kunaon? galigem Eta beungeut beureum kitu abis sakemar duanana beureuman. Anu hiji deui non teh. Heeh. galinggem dede Kunaon? Lipersetif kan tina galinggem. luntur Atawa dulingdem. Bisa dihakan, da percis ramutan. Can usum ramutan mana? Mana abus kata batia dina harti? Yakin maneh kudu jadi mangsa kula. Boga duit sabaraha? Kayaknya tak kuring mah teu boga eta sia dina saku naon? ada eta Aya amplop. kaciri eta tuh akang Ada lalapkeun. lalapkeun leuwih nolol tuh Montong diasup Indonesia. Kadieu keur buka. Aing ge nyaho sia cek tetenya. aduh eta apalan buta Cek naon? Cek cok. Datang datang ademan. Oh iya. Datang ademan pakulingan rana. Pakulingan rana. Alah nuhun kan abi teh muni tos hayang kiih hayang naonna bieu. Untung aya gana. duh Datang jeger ieu. percaya kan dia mah Tah araheun mah ieu tah aya tah boga duit hayang duit sabaraha. nah dirinya Saha maneh satia? pikaan dirinya mah Saha maneh hei? Ponggawa. Ngaran kaula kerincing wesi. iya Saha? Kikirincingan. Kerincing wesi? Kancing jaya. Kancing cetet.
Si anjing ngabana nodor eueuh kancingan Kancing Jaya Badalungan Badalohor Allahu Akbar Allahu Akbar Bagus nyambung Pak. Nyambung. Ngaran sampean Badalungan Surya Pringga Surya 16 mending jaru bajiga Nyanyak. ayo mana nu tukang gentong atau minak jinggo Badalungan sampean Surya Pringga Bayu Putu Bima Putra Bima Ungjila ilaika wa ma ungjila minko blik Wah, ya. Gaeta tuh. tong kemana karep atuh ngomong teh nah can nepi kana wabillahi roti apaleun Yang apalin kan. pan kaituna teh hum yukinun apaleun kungsi ngaji mun teh jelema teh Pasti itu teh. Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Randa Cekek. naon sia Teke. naon bete Kita payung. Dora kumakan dia naon sia oh anu pe ya Arimbi Ratu Lain. heuh Lain. maneh mah lain sok itu Jauh-jauh waktu lain. sok sia ngomong naon Simon Arimbi Gagah Lain. Lemas. Lain gitu. Lain sok sia jauh. ngomong naon Arimbi Sakti Lain. alah ayo maneh teh wah Udah kadang. Lain gitu udah kadang. sok sia ngomong naon Arimbi Mandraguna Lain. Jauh-jauh. ayo maneh Lain. Arimbi Panggagahna Lain. bahasa tuh kan si itu tuh Ada disebut bebalap. Di amak udah. kudunungan anda dicarekan Tuhan Puas. Ngadukung. Puas. sia deh meni ulun ngadukung ka aing teh jaulah oh pisan bela ka aing teh ni era aing kudunungan lamun sampean rek ngaganggu ieu dua jelema ieu dina harti hayang saling kareupan jeung kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Negara ngarti sampean ya sampean lamun ngaganggu kaula dina harti hayang saling hareupan Yang jeung kaula salaku lurah Pagaden Lurah Tamtama. ngomong teh Lurah Tamtama Lurah Pagaden. apakan wani marang aku satya ora wani teh ngapa kulanang ora iulang lain pikagileun dunungan nya ngomong eta uyuhan daek boga pawongan kitu da Uyuhan nak gaji. Untung sabar dulu. daek aing mengukut pawongan kitu asa parabna we tai Bagi pergi. awas ya wae tingalikeun bae ngaja Lain kakak nganggap naon. tingalikeun naon goblok ngancam si teh aing Lain nganggap naon kakak. dibongohan keur hees bae da sia teh aya heesna dek di kumaha bool sia diurakan bae Wah, istilahna jeung rok dikait kenyang bedopan ka kait anjing Kita ngapurun sud. waktu seseiten. naon sia teh urak gusti ngait kana pujit di jero iraha
alah si tutungan jamna gitu Oh, asalnya we. karena tuh pirang ngalaan urak nina bool kumaha euy talikeun kana tongong truk tuluy ke truk digas ku supirna jadi pan ka bedol maneh ka gusur pejit nangan keluar Beli asalnya. ulah gusi ulah kaalaman Oh. atau yang resort manae karena tangga kelapa tak urak anu amaya-amayan talikeun kana barang bang Oh, benar. tuluy ngagajeng di luhur Ah, mati nih. pan ka bedol pejitna teh kaluar nu ngagantung teh pejitna wungkul Astagfirullahaladzim Beli asalnya itu. atau ngakan karbit Oh, benar. Banjur ku cai. lu nginum pan ngagolotrok sunut tina sungut pan ngebledug mung serat pijil jeung pejitna di jero teh kosong cirah Tinggal Ya, kasihan ya. lalinu. Mata kelalinu. badalungan Gatot Kaca Gatot sunungan inggil dari patutunggalan ini si Cadok nah saya tinggalan jelema teh meniru rupa-rupa aja sia aing disebut si Cadok si depek Sagedana we. naon sia datang ka dieu pokona mah siling dek taluk atau warek kumaha aing mah da moal taluk sia aing kitu urang patutunggalan we sok mending gelut atau mending silihina Gitu ya menikah. Enteng teh. silihina kumaha silihina silih ledek talamun nu ambak eta eleh Enteng tapi mematikan. enteng mematikan nu ambak eleh jadi sia dor aing hayangnya dek aing heula dek mana heula Sultan hom pimpah kali ya hom pimpah Eleh itu lah. aing heula berarti masa aing eleh li poho deui eta hom pimpah itu sok sia mimitian sok alah Sing parah sing kanyarian ya. si cacing sia teu beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu sia teh si bau kelek si gede waduk aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk Waduh. Cacingan waduh. sia teh sabenerna mah teu boga kolor kolor oge meunang maok hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag jelema deuleu sapangalengan sabab sia teh maok engkol dua tina truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok kabida-bida teuing wah kuatan euy Parah. kuatan euy Si teu boga acara gitu. si teu boga acara terus aya kene si geus teu payu Kata hare-hare gitu. kaelekeun ku anak sia teh ieu aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia di sidadan aing nya digablek ka kenyos Lain. Si loba nganggur aja nama gitu. harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar itu teh sia jadi dalang calung teh rajeun ngakan daging ayam atahna sia tulangna kuat euy geus
ya maneh inung maneh ya goblok da inung aing tah sabenerna sila ingat dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa tapi sia teh tina bool di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain tapi sileng teh tina hileut peuteui aji ngahina inung aing abah